Sep ieu mancing di air keruh. Maklum jagoan, baturan sorangan diajakan gelut, mau heran tapi si Betty. Geus. Kieu we, daripada ribut di jalan kieu, era teh. Mending ngayakeun tinju we. Mulai ti ayeuna mah urang kudu tegas, kudu bisa ngalawan kajoliman si Betty terhadap urang. Urang teu bisa kieu wae. Cicing wae, nu aya si Betty mungkin ngalunjak. Merdeka. Magrib. Ngorang-ngorang keneng geus loba ngalamun sia mah. Harita ge anakna babasti ngalamun naon. Emangna urang teu nyaho. Pasti ngalamuna di sisira kereta. Maotna katabrak kereta. Geus teu aneh lelucon eta mah, wae grandong. Anak babasri maot gara-gara ngalamun di kulah. Aya orai lewat reuaseun labuh ka kulah nih. Teu bisa ngojay. Dileuleup maot. Nah eta gara-gara ngalamun. Oh, geuning salah. Pasti si Magrib nyangkana ngalamunna di rel kareta. Terus katabrak kareta maotna. Sorry Grib, Mang Jambul mah beda. Atuh eta mah akibat leuwas ku oray, Mang. Coba mun teu ngalamun moal reuas nepi ka labuh ka kulah kitu nih. Emang mancing di kulah saha, Mang? Kulah Abah Komar. Lain aku lah bah komar mah deet. Sakieu tah. Kok bisa ti leuleup? Dasar tukang ngabohong. Model lagi irungna panjang sejak Pinocchio. Heueuh nu hiji mah. Pan mancingna di kulah anyar nih. Jerona 3 meter. Jada ieu budak arek neter aing supaya kanyahoan ngabohong. Ayo sok diladenan ku Mang Jambul Magrib. Oh, kulah nu anyar. Nu anyar. Anak apa dah? Padahal kamari urang lewat limahna. Nempona aya hiji dah. Mitila kene kulahna. Eta sia masih kena diulik. Tah sanggeus anakna babasri ti leuleup. Kulahna diurup deui nih. Ayo sia dijawab ku aing mah parang saana arek nyerah meureun. Moal. Aya wae deui jawabana teh. Kudu indit ieu mah moal bener. Ngepas aya dari ieu. Aduh, si Betty datang. Alamat mau jadi indit ieu mah. Tapi orang kudu tegas ayeuna mah. Curiga aing. Pasti arek minjem duit sih beungeut kasbon. Urang kadelanya. Ka mana? Ke dari heula. Aing rek minta pendapat ieu ka saduaan. Alhamdulillah lain arek minjem duit geuning. Urang teu bisa mere pendapat, Bet. Teu boga. Aing apa sia nih? Duit mah moal boga. Mantak aing mentana pendapat. Emang naon sih, Bet? Tapi percuma oke minta pendapat ka maranehna mah. Moal aya yang menang pendapat, menang adat heueuh. Pendapat naon, Bet? Awewe da pasti sia mah. Iya bener, Mang. Awewe wae si Betty mah membosankan. Kelo lain teh. Tapi kumanya ke udah ke deh. Mau kaina. PA ti jadi batu manungguan weh. PA sama Mang ya? Balik penyet. Kosor Ya. juga ngomong itu mah. Mang Jambul balik dininggalkeun urang sorangan. Urang balik lanya, Bet. Ka mana? Ih. Enggrip anu kasep entos di dieu tong ke mana? Ya, baturan urang. Oke. Aduh. Aduh,
kurang nyari betul bet yang modal. Nggak mana? Lagu lama. Nah, tuh grip dah daripada saya kebabayan di dia. Anjing, kalau buat duit geuning eta si Betty. Nah, di dia kene. Buru endit. Celak boker pada kebabayan di dia. Tinggi. Ngali duit mah hejo sia magrib. Orang senar diberemun gue. Wah. Carang ke lawak. Oh. Carang ke lawak ieu. Pun aya nu daek mencetan mah yeuh, daek ngulian cepet-cepet mah yeuh. Hah? Cepet. Ieu bet kurang pencetan mah bet. Kena oge umpan aing. Mau jadi boker. Mesti mulus bet. Oke, pencetan. Ayo. Yuk. Jadi main luturap sih. Sorry, bluetooth bang, urung. Kalau pakai bluetooth tuh, inframerah. Bisa lah. Aduh, aya Mang Ustad pasti diceramahan ieu mah. Mang. Sep. Arek ka mana? Nah baik deui. Kepo jelema teh. Anu Sep. Anu siga di sinetron wae. Anu naon, Mang? Eta Sep anu poho katinggalin. Lagu lama. Ngomong sih di ceramahan. Soalnya tadi di musola. Naon teh Sep? Eta mamang naon? Oh bendera. Bendera pikeun naon, Mang? 17-an lagi lila kene. Jadah, manjang deh nanyana. Pan ayeuna bulan Agustus Sep. Urang kudu ngibarkeun bendera ti awal. Bukti kebanggaan urang ka negara Indonesia tercinta. Ih, hade. Jiwa nasionalis nama mantap, Mang. Oh jelas, Mang Jambul, pemuda harapan bangsa. Sari, Mang Jambul jadi nasionalis kieu. Biasa nama unggal tahun ke tahun. Setiap Agustus, hare-hare. Pasti heran si Asep, aing ngadadak jadi nasionalis kieu. Gagah meureun. Urang cepet bendera heula Sepnya. Oh, nya, sok, mangga, Mang. Sep. Ningali si Betty tuh. Jadi ini nyahoda. Saya mah nyari musola. Aya naon mah? Urang jujur kasih Asep. Tengsin urang di bulan kemerdekaan. Urang masih kena dijajah ku si Betty. Tapi omongin emang si Betty. Bohong wae jadi cuma teh. Aduh. Lamun aya naon? Itu Sep. Puna naon Sep? Asep curiga. Pasti si Oni kirim bikin sesuatu. Astagfirullah. Nah jadi kepo ke urusan batur. Oh, itu nih. Asep ti payunnya. Oh, siap Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, naon tinggal si Betty tuh? Kan tadi jeung sia nih. Mang, orang dibohongan ku si Betty. Ngomongna mana rek bare duit cepet, nitah pang mencetkeun ku urang pencetkeun tah. Itu lila teh urang beres pencetan, urang yang giih. Urang balik dia teh eueuh si Bettina. Cadah emang tah si kuya batok. Magrib derita sia mah tiada akhir. Kok sifat kai. Kalakah ngelek deh. Mamang kudu mantuan urang. Urang teh bisa ising wae. Kudu bisa ngalawan kajoliman si Betty. Lamun dicegeun we mah si Betty mungkin incak, Mang. Siga nu boga kawani wae sia Oni.
Hayo wes ya nih, urang mah mau pipilueun. Eta mah urusan maneh. Si Betty ka urang mah biasa wae, I'm fine. Si Ana meureun lemah. Tah Percuma ngompakan engkang-engkang mah moal di waro. Aduh, Eta sia goblok ngaleos wae. Hese gebog palid. Walengsek si maghrib. Mau cerek sih mang, si Oni ngomong gitu. Baseuh keneh bet. Ieu mah aing kapanggih si Oni ngomong ka aing kitu bet. Diangkat. Resep ieu mancing di air keruh. Perang dunia katilu segera dimulai. Ih, salam dari Binjai. Bet, mana atuh duitna? Si bener sih. Mana duit, Bet? Naon? Aya naon sih? Kot-kot ribut Tah si Betty Sep. Maklum jagoan. Baturan sorangan diajakan gelut. Mau heran, tapi si Betty. Geus era. Hei, geus. Kieu we. Daripada ribut di jalan kieu, era sate. Mending ngayakeun tinju we. Kumaha nih? Oni teu? aduh, Sep. Naon sieun malah nitah tinju. Tapi orang gengsi sih. Tuani mah. Oke, emangnya orang wani? Hah? Atuh sieun kitu mani. Maksudna emangnya orang sion, Sep? Oke. Kumaha, Bet? Supaya fair adu tinju we. Tentukan waktu jeung tempat Sep. Secepatna. Aing nyekelan si Betty Sep, saya nyekelan si Oni. Oke. Siap nih, siap. Siap, 89. Tunggu ntar, Mang. Ayo. Oni, ayo. Semangat, Bet. Semangat, Bet. Semangat. Sikat, Bet. Bagus. Aduh. Bangun deh, bangun. Mantap. Bangun deh, bangun. Semangat nih, Gudang. Ya mulai. Ayo. Main semester. Semangat Oni bisa. Udah. Sikat, Bet, sikat. Sikat, Bet. Oni. Ya, sikat, Bet. Oni. Jurus. Mantap. Keren. Ini nu bener asur bener. Ih. Ini.
Bangun Beb, bangun. Mantap nih. Bangun Beb, bangun. Woi. Woi. Ronda dua. Istirahat. Gondrong doang. Cemen. Lemah payah. Gondrong doang. Banget sikat. Sikat. Minum. Aduh. Aduh. Waduh. Miskin. Aduh. Nggak sikat, yang penting menang. Siap. Kalahkan si Betty. Ayo kalahkan si Oni Betty. Semangat Bet. Jangan lupakan Betty. Aduh. Lemah euy, aduh. Semangat Bet. Aduh. Sikat teh. Mantap. Oh, ulah Pak Basri. Heeh. Wanyat. Iya, nanya. Ke mana? Bang, ke mana? Balik. Udah. Salah. Pan ayeuna geus bulan Agustus Sep, urang kudu ngibarkeun bendera ti awal bulan. Aing teh nyaho deui. Siapa cicing lagi nya yang dicokot enggel saya. Pan ayeuna geus bulan Agustus Sep, urang kudu ngibarkeun bendera ti awal bulan. Bukti urang tercinta ka bangsa Indonesia Raya. Pan ayeuna geus bulan Agustus Sep, urang kudu ngibarkeun bendera ti awal bulan. Bukti urang cinta ka negara Indonesia. Ih, hade jiwa nasionalis dong Mang Jambul, mantap. Oh jelas atuh Mang Jambul, pemuda masa gitu. Kok aing pemuda masa gitu sih? Ih, pan ayeuna geus bulan Agustus Sep. Urang kudu ti awal bulan nyiapkeun bendera. Heeh. Kibar. Kibar apa? Kibar. Pan ayeuna geus bulan Agustus Sep. Urang kudu ngibarkeun bendera ti awal bulan. Bukti cinta urang kabanggaan Indonesia tercinta. Balik. Bukti nungguan. Lu nabrak we atuh mau benjoy atuh siap. Kalakah ngelek. Mamang kudu mantuan urang. Urang teh bisa cing wae. Kudu bisa ngalawan. Aya wes Yani, urang mau pipilweun. Maksudna urang wani. Enceng si Asep lagi. Hah? Joni lah. Enggak sih tadi. Oke. Enggak. Aing ada kawan. Jadi gua. Si Asep. Hah? Atuh sieun kitu mani. Maksudna emangna urang wani. Kumaha be? Pecicil lah. Butuh proses. Oni.